Mitra urang lajengkeun didongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Dikaraos ini para mitra nincak bagian ke-43 we nya. Aduh sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-42. Upami mitra buka playlist di Mang Jaya Official tangtos tiasa kabongkar tanapi kabuka. Dongeng naon bae nu paros aya di Mang Jaya Official. Di antawisna para mitra sadaya tos aya kirang langkung 57 video para mitra kana pilalakon kalaban Cipanon Indungnya mangga. Di antawisna aya carios naika keris titisan iblis sareng jawara aur koneng warawati gitu. Upami oyong buka we sadaya playlist para mitra oyong carios naon we nyangakeun eta wala kumaha oyong sewang-sewangan. Aya para mitra carios keris titisan iblis 30 episode para wargi sadaya sareng jawara aur koneng 70 episode. Kitu diantawisna para wargi mangga. Ayeuna dongeng judulna Cipanon Indung karangan Kileksa bagian ke-86 urang lajengkeun ada bagian 86. Nah, lepati sanes bagian 86 para mitra bagian ke-43 tuh hampir beda. Cipanon Indung bagian ke-43 karangan Kileksa urang lajengkeun deui wilujeng dadaku. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-43. Mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng, etang-etang hiburan pang beberah mana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh Buati jeung anak-anakna. Harita kira-kira wanci magrib teh kabeh ngariung di tengah imah, lalajo siaran televisi. Malah makarta ge aya di dinya, milu ngariung bari ngobrol, Buati rada heraneun. Ari sabab nu jadi salakina Suganda can balik keneh. Padahal biasa nama pukul 4 teh sok geus di imah, pok nanyakeun ka Karto. Mang Karto, ari bapana barudak kumaha ieu nya wayah kieu can datang keneh. Nah teu amanat naon-naon ka Mamang? Teu kan. Da mangogeun teu terang, nah ka mana atuh juragan teh? Tara-tara ti sasari ngampleng. Rupina mah ngelembur kan. Margi kemari kantos sesauran yen nuju seueur pedamelan surna teh. Ceuk Mang Karto nyoba-nyoba neguh ka aya dununganana nu elat mulang. Pirahaku Mang da upami apa bade lembur mah sok kawartos heula. Atuh sajabi ti kitu apaan? Seueur padamelan sanes nu sok dipiwarang ku apa? Eni milu nyarita ngadebat pamanggihna Karta. Nya duka tuh upami kitu maneng da kemana tuh nya tuang rama teh? Susulan cing Mang bisi aya naon-naon di kantor. Pirahaku wayah kieu can mulang-mulang baku ari geus lila teh. Sok nyiar-nyiar pi kamalangeun apaan biasana oge sok bebejari ka mana-kamana teh. Ceuk Buati katara keheuleun. Hate gorengna geus mimiti temong deui curiga ka salaki. Nya uncuk sumbangga kan? Keun ku Mang urang puktoskeun. Teu panjang mikir. Harita keneh Karta ini trek nyusulan dununganana da Karto ge geus nyahoeun ka kantor Suganda. Ari Buati jeung anak-anakna nu tilu harita tetep ngariung di tengah imah. Ngadagoan Suganda sangu geus ngabarak dina meja makan tapi can aya nu wani dahar. Sabab biasana sok ngariung sakulawarga. Teu kungsi lila Karta geus datang deui sup ka imah sarta nyampeurkeun ka dununganana. Sanggeus diuk kalayan tarapti pok nyarita. Entuk kapendak kan? Da kantorna perantos tutup, teu aya nu ngalembur. Mang teu naroskeun ka tukang rokok nu icalan payun kantor. Nanging teu aya keterangan, da teu aya nu terangeun, tak kitu kan? Nah kamana atunya baku ari geus luas leos teh matak jengkel jeung keheul. Keun bae itulah hayu urang dalahar we anggur mah. Pongan teu aya balik-balik bapana teh. Buati beuki keheuleun. Pikiran gorengna geus ngawasa kana dirina. Timul sangka anu lain-lain.
Anak nu tilu teu aya nu nemalan ngaharuleng bae jiga nu bingung sarta heran kudu jadi bapana. Tapi akhirna mah sarerea pindah ka tempat dahar nu memangna sarerea oge geus ngarasa lapar. Kalayan teu loba omong brak dalahar bala kecerakan ngan Mang Karto nu teu milu teh. Waktu memang tuluy maju ngarayap teu karasa nyarelekna. Di luar geus tiiseun langit kamenderan angkeub taya bentang nu temong. Atuh beuki matak jengkel we pikeun Buwati mah sabab rupa-rupa kacurigaan beuki nganelan boga sangka anu lain-lain. Jam 8 peuting sugana can datang keneh bae. Barudak nu tiluan masih keneh ngadareluk ngapalkeun lantaran geus deukeut kana waktuna ujian. Ari Buwati ngahuleng sorangan di tepas panon melong kalawang pakarangan. Horde ngahaja can ditutupkeun ngarasidik kanu aya di luar. Teu kapalang ari Kang Sugana narek anger wae ada teh kitunya. Piraku ari teu inget ka imah onangan mah. Mun bebe jare ka mana-kamana teh ngarah nu di imah teh teu deupeun. Lah moal salah deui ieu mah tangtu nguluyur kanu teu puguh nyumponan janji jeung awewe sejen meureun. Keun sia diwarah ku aing mah, ceuk hate Buwati. Bari ti papereket ngepeulkeun peureup. Bibir ngawat digegel saeutik jajantung meni ratug hate panas pating haream. Sabab dina ciptaan kagambar yen Sugana keur anteng paduduaan, silih pelong silih cekeleungeun silih harewosan bari jeung teu kasawang saterusna mah Buwati kekerot nahan amarah. Nyaan gelona teh teu kapalang, pasti ieu mah pasti kana kituna teh. Sabab moal pati-pati ngampleng taya datang, mun teu aya acara jeung awewe simpenan. Sugan teh nya we lalaki mah bener bager. Horeng teh ngabudi ucing jauh ti pamajikan mah leletah kanu lian. Awas ya ku aing moal dibere meunang geura. Buwati beuki panas hatena. Pangaruh pikiran goreng nu ngawasa kana dirina. Nepi ka pukul 10 Buwati tetep diuk di tepas ngadagoan Sugana nu can datang keneh. Maksudna hayang langsung nyarekan ngarah sugema kana hate. Beuki lila nunggu beuki jauh lamunan anu ngagoda kana pikiran. Akhirna sangkaan kasalaki beuki goreng. Beuki teu puguh alesanana hate panas jajantung ratug. Tungtungna jung nangtung sup ka jero jeung ngajanteng deukeut Karto nu keur jongjon lalajot televisi. Mang Karto, mun Bapak barudak datang bejaan kuringnya. Oh, mangga kan mangga. Jawab Karto bari ngareret. Hatena kaget nempo dunungan nu jamotrot baeud. Buwati teu ngomong deui sup ka kamar geblug ngabebeutkeun apa maneh kana kasur. Reupeurem tapi teu bisa sare rupa-rupa lamunan kalah kaleuwih loba ngagoda pikiranana. Sugana kacipta dina lamunanana keur otel paduduaan jeung papacanganana. Barang keur ngalamun kitu diburuan kadenge sora mobil jep-jempe. Disusul ku sora panto mobil nu ditutupkeun. Kadepruk sada nu leumpang dina teras atuh Karto meni curinghak. Gancang nyampeurkeun ka tepas barang breh teh nyaan juragan Sugana. Wiluh jeung sumping den, nah mung wengi teuing den. Karto wani nanyakeun. Aya halangan mang kumaha di imah? Eueuna naon? Suganda ngaraneg rarat-reret ka pakarangan. Henteu den, henteu aya naon-naon, aman den. Nya nuhun atuh. Cing pangasukeun mobil ka garasi ieu kuncina ieu. Mangga den. Karto nampanan kunci kontak. Hatena atoh kacida sabab beuki dipercaya pikeun ngasupkeun mobil ka garasi. Karto teh geus 2 minggu sok diajar nyupiran, tapi can wani kaluar cukup di pakarangan bae ngabijilkeun atawa ngasupkeun ka garasi. Sugana asup ka tengah imah kasampak teh meni jempling teu aya saurang-urang acan. Anakna nu tilu di kamarna masing-masing keur ngapalkeun. Ari pamajikanana geus lila ngahep-hep di engon. Ai. Kamarana ieu teh meni jempling kieu? Bu. Sugana gegeroan ka pamajikanana. Tuluy mukakeun pantok kamar tapi kakarek asup kadenge aya nu nyentak ti kamar. Tong ka jero, rek naon sangeunahna we nya? Kebeg teh Sugana ngarenjag bakat kureuwas. Manehna ngarengkog deui hatena heran. Jajantungna ratug tapi can bisa neguh kana naon-naon nu geus kajadian. Da puguh teu rumasa salah jeung teu rumasa boga dosa dina peuting eta mah. Ibuna keur naon atuh eta teh? Nah, akang teu meunang ka jero? Sugana nanya tapi tetep ngajanteng deukeut lawang. Torojol Buwati kaluar panon bolotot huntu kekerot.
Beungeut geuneuh koloyong ka tengah imah, gek diuk dina kursi bari jamotrot monyong. Bu, kunaon ieu teh ujug-ujug amek we? Aya naon atuh di dieu teh? Ceuk Sugana bari nu natas dina meja. Gek diuk lalaunan panon melong kabuwati nu jamendud baeud. Mun lalaki hidang mah rumah saya geus kolotnya. Yeuh, teu kudu tatanya, tapi kudu ngarti sorangan. Naon sababna pangna kuring amek? Buwati malik nanya bari mun neuli. Panon meni ngaburilak tananing amek pisan, Sugana meni kerung. Reuwas jeung heran ngadenge omongan pamajikanana nu sakitu heurasna, matak nyentug kana angen. Ke Bu. Teu ngarti kakang mah teh. Naon atuh sababna? Bebeja we terus terang ngarah babari ka harti, Sugana neuteub seukeut. Uteukna moter mikiran anu jadi sababna. Aku emeh hampang yeuh teu kudu pura-pura. Sabab geus adat bapa mah salilana teh tetep we kitu, mun geus teu suka mah ka kuring. Geus we atuh, keur naon make jeung dipapanyangkeun sagala? Cuma awet rajet oge ari kieu mah. Teu sugema kuring mah yeuh. Nah ujug-ujug nyarita kitu, naon atuh kasalahan bapa ieu teh? Teu kudu api-api. Boga dosa mah lila-lila ge bakal kapanggih ieu. Sabuni-bunina ge nyimpen barang bau kebanget di ka ameu. Sugana ngahuleng. Ras inget kana lalampahanana nu memang geus mimiti nyelewer ka mimin. Malah geus paheut janji rek ngahiji. Tapi ceuk rarasaan Sugana mah buni moal aya nu nyahoeun. Tapi naha Buwati bet nyangka kitu, Sugana heran hatena gegebegan. Teu kudu ulang-ulang barina oge ari rumah sama. Aku we, jujur sok kadinya aku. Sabab mun nyaman ajan dihenteu-henteu ge sok bukti. Cik caritakeun ka kuring, saha jeung urang mana papacangan bapa teh? Jeung tas di mana tadi? Tas senang-senang di restorannya, tas nonton bioskop. Aku meh hampang teu kudu loba ekol barina oge. Buwati ngadasak deui. Beuki nyedekeun ka Sugana atuh geus ngadenge kitu mah Sugana ngarti. Yen pamajikanana curiga pedah manehna balik peuting. Nyeh Sugana seuri pok nyarita deui. Hehehe. Bu. Ulah nyangka nu lain-lain atuh tanyakeun heula atuh sing bener sagala-gala rupa teh ka akang ye tanyakeun. Da akang ge boga rasa tanggung jawab atuh boga pikiran jeung boga kira-kira. Pira gurek nyolowedor jiga kitu teu rumasa kakak mah. Ya di mana aya bangsat ngaku panina oge? Nya, tapi naon anu kudu diaku ku akang? Sugana malik nanya. Teu kudu bulat-belit lah bejakeun we saha awewena. Rek diwarah ku kuring mah kacida teuing barina oge. Mending anggap tunggul ka kuring teh. Buwati geus buleud kayakinan yen salakina memang nyolowedor. Kelanan Bu, kelanan. Ai sagala-gala teh yeuh. Daekeun heula akang rek ngomong yeuh. Kieu yeuh. Tadi teh akang rumasa salah tapi teu boga kasalahan nu sarupa kitu. Da kasalahan akang mangan saeutik teu bebeja heula ka dieu. Teu ngirim utusan atawa nelepon ari sababna mah akang teh gugup ngadenge babaturan nu cilaka nya langsung muru ka rumah sakit. Ari kasampak kaayaan memang gawat. Teu beunang dilalaworakeun akang kapaksa milu nguruskeun nepi ka ayeuna tah. Malah can beres sarta nu cilaka can eling-eling. Tah kitu sababna mah hampura we tuh Bu. Ceuk Sugana bari pepeta ngajelaskeun ka Buwati ngeunaan kajadian tadi. Tapi hate Buwati geus kapengpetan ku rupa-rupa lamunan jeung ciptaan goreng. Atuh nu mere alasan teh teu diwaro kalah ka dianggap hiji ekol anu matak jengkel. Teu kudu loba ekol barina oge lah da moal aya hartina. Jung we tuturkeun ka ditu tah. Sing bentet babarengan jeung manehna. Keur naon make balik sagala, nepi ka isuk we sakalian ka ditu. Buwati bener-bener geus pageuh hatena. Teu beunang diungkit-ungkit teu peurai ku omongan Sugana. Eta kabeh pangaruh adat anu memang keras, gurat batu jeung sok hayang meunang sorangan. Ayeuna kanceuh deui malah leuwih parna bata nu geus. Para mitra kaum dangu, kocapkeun Sugana ngahuleng manehna bingung pikeun ngajelaskeunana. Ari sabab geus apal kana sifat pamajikanana nu memang hese diajak nyarita. Tara bisa dibawa badami nu salse, tapi Sugana teu rumasa ari kudu ngaku kitu mah. Da bener-bener tas ngalongok babaturanana nu meunang kacilakaan. Atuh gancang nyarita deui ngabela diri. Ibuna,
Mun ibu teu percaya kana alasan nu bieu disebutkeun, jika atuh tanyakeun ka rumah sakit atawa tanyakeun ka anak buah akang. Da loba saksina oge sarta loba nu milu ngalongo ka ditu. Teu perlu saksi barina oge teu perlu nanyanyakeun ka nulian. Ya, kuring mah cukup usak ieu ge da geus yakin. Buati ngajengkat init. Sup ka kamar gebrug ngeringkeb maneh atuh Suganda ngahulang. Kaayaan asa beuki jempling, Suganda beuki bingung. Sedengkeun Buati teu ngelol-ngelol tetep ngahep-hep di kamar. Akhirna Suganda gegeroan ka Mang Karta. Nu harita aya di dapur keur beberes, teu malire kanu parearea omong, torojol Karta nyampeurkeun pok nanya. Bade aya pikeun saeun naon, Den? Cingpang naheurkeun cai Mang lah, kuring hayang mani ku Cihaneut ye. Awak meuni rariged kieu ye jeung deui sadiakeun sangunya. Oh, mangga Den, mangga. Leos Karto ka dapur. Gancang ngahurungkeun kompor sarta nagenkeun panci di eusi cai. Geus kitu nyadiakeun sangu keur Suganda, hatena teu pati tenang lantaran tadi ngadenge dununganana parearea omong. Lah paingan ceuk Den Suganda, yen bojona teh cerewe jeung timuruan. Kacida teuing ari tepi ka kitu mah. Kasalaki teh teu ngahargaan. Patayang menang sorangan, halusna mah tu tanyakeun heula nu bener. Ulah ujug-ujug ngamek ti popolotot. Mun aing boga pamajikan kitu jigana lah matak soak moal betah cicing di imah. Baheula aing ge mineng dipaseaan ku si Sarmi, tapi da eta mah aing anu balawangna. Mineng milampah salah jeung matak jengkel. Sarmi jeung di mana atuh maneh teh ayeuna teh? Nah hirup keneh atawa maot, nah senang atawa sangsara. Duh, Rojali di mana atuh hidup teh? Karta noroweco dina hatena. Inget ka anak jeung pamajikan anu geus lila teu patepung, mun teu inget kana kaayaan diri namah Karta teh hayang ngider ngurilingan jagat. Neangan anak jeung pamajikan tapi rek ini teh asa berat jeung kagok lengkah. Asa katalian ku janji yen rek satia ka kulawarga Suganda sabab asa kahutangan budi. Mang Karto geus asak cai Mang, ceuk Suganda ti jero imah. Ya sakedap deui Den, ke urang sayokikeun di kamar mandi. Jawab Karto bangun gugup. Da puguh keur ngalamun gancang neang cai. Sanggeus kawilang panas tuluy dibawa ke kamar mandi. Heuleut sawatara waktu Karto geus beres ngajalankeun tugasna, malah Mas Suganda geus mandi. Geus disalin ku piyama bari dahar, Suganda ngajak ngobrol ka Karto nu harita ngahaja sinamaturan diuk di dinya. Mang Karto, kuring rek nanya, aya naon di imah teh nu saenyana? Nah, pamajikan kuring bet amek teu pupuguh. Mun itu aya hampurana pisan, ceuk Suganda bari ngareret, daharna bangun teu ponyo. Kawan tu pipikiran teh teu tenang, urut tadi parearea omong jeung Buati. Iyo salorosna mah Den, juragan istri teh ngeraos heran. Margi Aden teu enggal-enggal mulih diantosan ti wanci magrib dugi ka Isya. Ento aya. Lajeng anjeunna miwarang ka emang supados nyusul ka kantor. Di kantor teu aya sasaha da puguh tos wengi. Nya enggal we embang teh wangsul deui. Laporan ka juragan istri. Di arita anjeunna bendu nyangkin teu leres ka Aden. Tak kitu salorosna mah Den. Jawab Mang Karto bari pepeta. Nerangkeun kajadian tadi atuh Suganda meniru menghap bakat kureuwas. Kaduhung teu ngabejaan ti samemehna ngarah teu jadi papaseaan. Paingan datang-datang teu disampakeun kudu ngambek atuh. Rek asup ka kamar ge ulah, tapi keun emang lah. Da memang geus kitu adatna ti bareto ge teu daek cager. Da ieu nu matak pusing ka kuring teh estu teu aya pisan robahna. Kuring teh sugema Mang sabab rumah tangga teh asa panas jeung harengheng. Padahal kuring teh teu rumah sakitu sabab tadi teh aya babaturan nu cilaka. Nya terus ka rumah sakit heula, cek Suganda bari terus ngahuap deui. Ku Karto diteuteub bangun panasaran. Lah sanu keng kecelakaan teh Den? Babaturan dicicingna di Cahapi teh sobat satia kuring. Waduh hawatosnya kumaha tu ayeuna Den? Karta milu bela sungkawa. Manehna can sadar sabab tatuna parna dina sirah. Tapi baturna mah sanajan kitu ge aya nu ngubuaran. Aya nu nulungan sedengkeun kuring estu taya nu malire acan. Sabab kuring ge sarua cilaka ieu teh. Na anak gebeg teh Karta ngarenjag reuwas.
Sajongjongan mah melong kana beungeut dunungan anak nu harita keur dahar bari jeung sahayuna. Teu pati segut. Lah cilaka kumaha ari Aden? Asan teu kahartos ieu teh? Karta nanya. Cilaka batin karasa nyeri jeung peurih. Asa teu dihargaan ku pamajikan teh. Kajadian kitu lain sakali dua kali tapi geus teu kabilang. Ari sabab salirana kitu jeung kitu we. Batin kuring can pernah tentrem, hate oge can kungsi sugema. Rumah tangga teh asa aya ngudag-ngudag. Leungit kamardekaan salaku salaki asa dijajah jeung dikawasa ku pamajikan. Kitu harita para mitra sadaya juragan Sugana nerangkeun nu aya patula patali jeung urusan kulawargana ka Karto. Karta harita unggut-unggutan. Manehna ngarti ayeuna mah sabab manehna oge geus ngalaman pisan kumaha nyerina hate. Mun dicarekan ku pamajikan bari jeung teu puguh pasalna. Karta teu nemal deui ukur colohok bengong. Ayeuna kasabaran kuring beuki beak ieu, Mang Karto. Harepan kana ngawangun rumah tangga nu bagja geus leungit. Sabab mun tangkal ka ieu teh mah geus taya akar nu kuat, geus teu bisa nyekel pageuh kana taneuh. Kuring ipis harepanna ieu teh bisa dibebener keneh atawa henteu, sabab sakabeh akal tareka kuring geus beak. Geus taak ngakalanana. Sigana nepi ka dieu ge rumah tangga teh kuring mah teu sanggup nuluykeun ge. Karto cala ngaprek nyarita teupok. Dina hate geus buleud paniatan rek mepelingan kadunungan. Sangkan sabar jeung tawakal tapi Karto nyaho yen Sugana keur kaweur. Tang teu moal ngadenge kana papatah manehna nu memang ngan sakadar pagawe. Lah kumaha tu Aden ayeuna? Cekit Karta bari melong. Kuring rek nanya. Nah nu kitu bisa diome keneh atawa henteu? Nah aya harapan kana cager deui atawa moal? Cing kumaha pamanggi mamang? Ngeunaan pamajikan kuring. Sugana kalah kamalik nanya. Lah Aden langkung uninga. Margi Aden tos seueur ngabandungan kana pasipatan juragan istri. Mang rumaos jalmi bodoh teu aya kanyaho. Ari ceuk pamanggi kuring mah pamajikan kuring teh geus parna. Kuring teh sanggup ngubaranana sabab sakabeh cara geus digunakeun. Tapi hasilna kosong. Hiji-hijina jalan kuring rek menta bantuan dokter jiwa pikeun mariksana. Nah kunaon pamajikan kuring bet kitu. Lah nanging moal hasil kitu Den, da malih mah juragan istri bakal bendu. Saya nama entuk kedah kitu pilari jalan sejen we nu sakinten mata kaman kitu tah. Ceuk Karto ngawani-wani maneh nyarita. Sabab geus kasawang akibatna mun Sugana menta tulung ka dokter jiwa pikeun mariksa Buwati. Sedengkeun Buwati teu rumasaeun gelo tang tuwe ngambek. Nyamun ka jalan kitu teu bisa kudu kumaha atuh Mang? Waduh katu Den mangga bingung upami kieu mah. Ayeuna kieu we Mang, kuring saamanat ka Mamang. Kade sing inget kana amanat kuring sawatar waktu ka tukang. Pangmiarakeun budak nu tilu, aping talingakeun jeung urus dahar pakena. Kuring percaya ka Mamang nu pasti bakal sanggup mantuan ngadidik eta tilu budak. Cek Sugana kawas nu rek luluasan. Karta ngarenyag pok nanya, waduh pi Aden? Bade ka mana? Can bisa ditangtukeun. Bisi gagal atawa aya halangan, pokona mah titip barudak. Jaga imah asuh anak kuring nu tilu sing nepi ka bari sahirup sorangan. Kuring taak nyang hareupan indungna nu heuras batu. Heuras gurat batu. Kuring geus bosen jeung beak harak kasabaran ieu teh. Karta teu nemal. Manehna ngahuleng bakat ku bingung ari Sugana geus rengse daharna. Tuluy pindah ka tengah imah gek diuk dina kursi. Panon melong kana televisi dina acara pamungkas. Ari Karta beberes di dapur sanggeus beres nyampeurkeun kadununganana. Den saya nama ulah wakaluluasan Den. Sing sabar sing tawakal heula. Pilih mata kaduhung jagana, pilih janten mamala kana selira. Sing sabar pilari jalan sanes kanggo mayunan juragan istri. Karta nyarita deui. Lalaunan tapi jelas kadenge ku Sugana. Tapi can buru-buru nemalan, kalah kangulinkeun haseup rokok nu nyerebung. Panon melong kana televisi tapi ari pikiran mah kumalayang kanu anggang. Inget kamimin, inget kababaturanana nu cilaka, jeung inget kana pagawean nu eueuh reureuna. Naon sababna Mamang nyarita kitu? Na geus dipikiran heula. Ceuk Sugana bari ngareret dua ramo nyapit rokok. Margi kieu Den.
Padamelan nu kadorong ku hawa nafsu moal janten manfaat ka urangna. Memang ayeuna mah tiasa ngabebaskeun selira tina kepusing, tapi kapayun mah teu acan kantenan. Buating tambah sangsara, taeta nu kaiji atuh kadua, sing awatos ka putra nu tilu. Mangkaning istri sedaya sarta nuju serakola. Kumaha pamining Eni gagal. Kumaha pamining Lia teu tiasa sekolah. Oke kumaha pamining Yati mogok diajar. Mangkaning sedayana ge pelinter, rapotna serae. Mang mereueus ngiring binga ningal kitu. Nanging upami dikantunkeun ku Ramana tangtos bakal aya perobihan nu kelintang ageungna den. Ceuk Karto bari pepeta. Nyarita teu asa-asa najan kadunungan ge ari sabab niatna hade. Hayang milu ngarengsekeun masalah rumah tangga Sugana. Eta mah pasti, Mang. Pasti bakal kana kitu kajadianana, tapi keun bae da. Anak kuring geus galede, geus baroga pikiran pikeun ngabedakeun anu salah jeung nu bener. Sarta pasti bakal bari samawa dirina masing-masing. Atuh sajabati kitu masalah waragad atawa biaya aya keur maranehanna mah. Da kuring boga simpenan di bank di atas namakeun ka barudak tiluan. Sedengkeun perusahaan nu dicekel ku kuring ayeuna eta mah hak kuring pribadi. Moal aya nu bisa ngagugat, tah kitu mah. Cek Suganda dariana keur nerangkeun tina urusan usaha jeung kulawarga. Hari mangkar tangah hulang sakedeung geus kitu nyarita deui leuwih wani. Ya sumun den urusan kulawarga mah teu cekap ku harta banda. Kanggo ngurusna teh komo palebah putra teu cekap ku diasuh ku artos, nanging merjokikeun kenyaah ti Rama sareng ibu nu sasarengan. Diwuwuk ku ati kanu sae kana jalan nu bener tur lempeng. Dari harta banda mah nomor 2 den, kanggo ngalengkepan kaayaan ibu Ramana. Sumun kanggo ngalengkepan kenyaah ibu Rama, tayena harta banda segala nyampak, naon artosna upami teu aya Rama, teu aya ibu. Tuang putra moal leres-leres dina ngaonta cita-citana. Tak iya den. Nya mun dipikir nepi ka palabadinya mah pamamih Mang Karto taya salahna. Memang bener pisan teh. Tapi masalah ieu kuring geus teu bisa ngantep nu leuwih lila. Kuring perlu nyorang hiji jalan. Pikeun nyalametkeun jiwa kuring sorangan. Sabab lamun kieu terus-terusan, waduh bahaya atuh. Mun kieu terus-terusan mah bahaya. Kuring sorangan baris ancur teu mustahil mun kuring bakal digorogotan ku TBC. Balas mikiran pamajikan nu kitu patut. Temal Sugana tegas. Nah, yakin ku jalan kitu bakal salamet den? Yakin jeung geus teu ya. Yakin jeung teu yakin mah sarua wae Mang. Pokona mah tarekah kudu dijalankeun ngan dina benerna ieu tangtu kue kuring rek milih anu pangalus-alusna. Nu mawa kana jalan kasalametan. Nya upami perantos kitu nya mugi-mugi we sing slamet kanggo Aden, slamet kanggo tuang putra sareng garwa. Ulah nyandak jalan anu matak cilaka den. Jep jarempe. Karto jeung Suganda ngaharuleng. Panon melong kana televisi nu keur memeujeuhna rame. Ari Buwati geus teu kadenge sorana jiga namah tadi geus sare tibra. Ari anak-anakna nu tilu teu aya nu kaluar ti kamar sibuk ku urusan masing-masing. Tilu poe ti harita Suganda bebeja ka Buwati jeung anak-anakna. Yen rek ka Jakarta lilana saminggu. Karta oge dibejaan harita teh sarta diomat-omatan ku Suganda. Sangkan bener-bener ngajaga imah jeung kulawarga nu ditinggalkeun. Sanggeus sagala rupana tarapti diu sedan Suganda ningalkeun pakarangan, nyemprung bangun taya karingrang. Kawas kuda nu leupas tina gedogan, harita Buwati jeung anakna nu tilu ngariung ditepas di baturan ku Karto, nu katempona alum sabab geus bisa neguh kana naon-naon nu bakal kajadian. Tapi teu wani geruh bisi matak namahan harengheng. Herannya, Bapak teh ka Jakarta na asa mineng-mineng teuing nya apaan? Biasa nama ukur sabulan sekali jeung ditara lila-lila. Paling ge 3 poe tapi na ayeuna meni saminggu. Aya naon nya Mang Karto? Buwati nanya bari neuteup ka Mang Karto. Tuh kagan abdi ge entuk kirang terang dan teu sasauran naon-naon atuh juragan pamegete. Nya ka kuring teu nerangkeun leuwih jelas atuh narek ka mana-kamana jeung rek naon ka Jakarta na deui. Tapi ahkeun bae da geus init ayeuna mah. Bandungan we ku urang nya nah kumaha terusna? Buwati jiga nu sadra. Kana naon-naon anu bakal kajadian. Ka anakna nu tilu teu geruh jeung teu betus yen kamari peuting kungsi pasea nu leuwih rongkah. Ngan teu silih sentak jiga sasari,
da puguh pasea di kamar dina kaayaan peuting. Ari katempo ku anak-anak namah jiga nu biasa deui, padahal mah lir ibarat ruhak dina tumpukan huut badag, di luar tiis di jero namah ruhai. Mun kan doakeun wae atuh, penting oge sing selamat sedaya, ceuk Karto. Doakeun ku sararea sangkan salamet jeung tereh balik deui ka imah, ulah kamalinaan. Temal Buwati tuluy ka jero, bari ngusap dada nu karasana asa eungap bangun seunggah. Jajantung ngadak-ngadak ratug tutunggulan, hate pating seredet teu puguh rasa. Para mitra kaum dangu, Ari Karta jeung anak dunungan nu tilu masih keneh ngariung di tepas. Daharita kaparengan poe pere nu tiluan teu sarakola yati katempo alum bangun bingung. Kitu deui lanceukna nu dua. Mang Karto, Eni mah ngarasa curiga ka apa na aya naon nu saanyana teh nya. Ciku mamang terangkeun sabab Eni teh panasaran ieu, ceuk Eni bari melong ka Karto. Nu harita ngahuleng neuteup ka jalan. Da henteu terang naon-naon Mang Maneng. Da terang ngiring kana urusan dunungan. Umami palayuningan mah taroskeun we ka tuang ibu. Ulah bohong Mang, apaan waktu di payun mamang kantos ngobrol sareng apa di tengah bumi. Ku Eni ditintip di kamar. Nanging teu kuping nu jelas dengan Eni curiga apa kagungan maksad nu teu luyu sareng kahoyong abdi sareng adi-adi. Tayuna cobi ku Mang terangkeun, ceuk Eni satengah maksa. Manehna ngarasa teu geunah hate nempo indung bapana parasea matak sedih jeung nalangsa. Kumaha dikitukeun ku Eni teh para mitra Mang Karto. Mang Karto meni ngahuleng. Teu nyana bakal ditanya kitu ku anak dunungan. Tapi Karto geus boga tujuan sorangan yen manehna moal milu campur kana urusan dunungan. Nu penting mah asal digawe, bener-bener nyumponan janji yen rek satia ka dunungan. Aduh, Neng. Ulah maksa ka Emang, Neng. Damang tuh terang naon-naon. Leres waktu seta Mang ngobrol sareng Ibu Tuang Rama. Nanging dan teu ngobrolkeun anu penting, teu aya nu hubungan sareng Eneng. Eta Mang ngobrol sote nyarioskeun perkawis usaha Tuang Rama. Eni bangun teu sugema kana jawaban Karta. Da manehna geus bisa ngira-ngira naha naon anu jadi bahan obrolan. Ngan hayang jelas teh ngarah yakin susuganan bisa dicegah sangkan beres deui. Nyakeun wae atuh ari kitu Mamang. Omatnya sing bisa ngajalankeun amanat apanya. Ulah lancalinci luncat mulang, ulah jalir janjinya. Ceuk Eni bari ngajengkat, sup ka tengah imah. Dituturkeun ku adi-adina. Atuh Karto beuki ngahuleng manehna bingung ku pilampaheun, asa kagokrek barang gawe tapi akhirna mah Mang Karto teteg deui sababoga pamadegan sorangan nu bisa jadi patokan. Lah, mangsa bodoh teuing eta mah urusan batur. Nu penting mah aing teh kudu digawe ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Aing moal incah ti ieu tempat satungtung kapake. Sabab hayang nyaho kana akhirna nah kumaha jadina. Ceuk Karta dina hatena terus ngaleos ka dapur rek digawe sakumaha biasana. Ari nu jadi bahan pamikiranana para mitra harita teh nyemprung dina sedan maju ka wetan. Mapai jalan raya ngajugjug ka ujung berung sugana geus buleud patekadan. Yen rek maheutkeun janji pasini pasang Subaya jeung Mimin. Bebeja ka Jakarta dengan alasan bungkul da buktina mah aya di ujung berung. Disaprak aya telepon ka kantor perkara Mimin can aya bejana deui. Malah can kungsi datang ka kantorna sedengkeun sugana geus hayang geura tepung hayang ngabejakeun kaayaan rumah tanggana. Taya gunana disabar-sabar ge sabab adat geus kakurung ku iga. Hese pisan dirobahna. Keur naon aing make jeung kudu ngawula ka awewe. Nu kitu patut matak-matak TBC lah. Mending ngejat loba keneh awewe meleuwih alus kalakuan jeung rupana. Ceuk sugana ngagerendeng sorangan. Bari anteng ngajalankeun sedan kalayan hati-hati. Pikiran sugana geus ngabelesat kanu jauh nyawang kajadian anu bakal kasorang. Mun manehna geus ngahiji laki Rabi jeung Mimin sarta geus papisah jeung Buwati nu kasawang ku sugana manehna bakal manggih kahirupan nu ayem tentrem. Nu tenang jeung bagja. Soal harta bana geus teu jadi pikiran da manehna ge babari. Boga pausahaan nu kacida majuna nu diteangan ku sugana mah katengtrengan rumah tangga ulah cekcok ku urusan anu teu pira.
Sedan nyemprung keluar kota harita geus ngaliwatan Sukamiskin. Tapi Sugana ngadadak inget yen Mimin teh geus papisah jeung Darta. Nu tangtuna ge geus teu digawe di restoran teh sababalik ka imah indungna. Is, ka mana nyusunna? Da meureun geus teu digawe di restoran, tapi rek ditanyakeun we sakalian susuganan aya nu nyahoeun. Da loba babaturanana nu geus wabuheun jeung aing. Ceuk hate Sugana lep nicak gas piur sedan maju leuwih tari. Akhirna para mitra anyog kanu dijugjug. Reg eureun di pakarangan restoran sup kajero gek diuk dina korsi. Teu lila torojol aya pelayan awewe nyampeurkeun kabeneran babaturan Mimin nu pangdalitna Sugana atoheun. Ka geuning ayi punten bade tumeras ieu. Dupi Mimin aya di dieu. Sugana langsung nanya bakat ku teu sabar hayang geura nyaho mung hanyakal waktosna seep.